bakal diserang Iran. Dileken geus mulai memanas. Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Jangan pun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga cek. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet bae, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kos kitu. Wasyahrul haram, Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalan tadi bimana sayaro, lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kedua, maful kahijina al-kabata, maful kedua na qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kunu awal atbusanil lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Hafid, kedua bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Ku ari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan ku ari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempat. Ku ari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang ku ari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan henteu kos kitu. Di dieu kurang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya mabukna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah, gara-gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieukeun bae moncongna teh, tinggal mencet bae remote aja. Terus patan. Pasar Kemis Bante. Kaliwat ku jan. Kapepelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Maka remote Iran geus siap nyen nuklir nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus
Amerika cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom duduk apa dilubur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantap baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya dan jangan digunakan wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nyieun orang Perancis, pintu kedua nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang deui kupah nu mantap. Eta teh di kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus ese nyaritakeunana lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres si tembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho niloing. Masyaallah. Teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebe ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkanana ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar aja nu bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun ayo pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah bunker Irak kuari jelas ayah eta teh jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa digunakan kamari rahasia Saddam Hussein leuwihnya Saddam Hussein leuwihnya keunai mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein ketika Amerika ngalawan Kuba dibuat inting-intingan sian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kaja sabilillah deulekeun Irak mah negara 1001 malam Allah tanggal korma dieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang karian siun kabeh remote dikeun teu harum jika mereka konten eta remote Tuhan naon ieu bisi katiku apa pabeh lalaunan geus make antina aku mah astronot eta sebanyak triliun teh anti astronot itu anti rudal geus deukeut ke teu daekeun sasada remote lagi dia atuh yang tanggal hormat sabaraha triliun dari 1001 malam aku nawas udang harita wallahu alam jasa Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi diwahangan nanti begitu di kuduna mah pan eta teh di stroke aku tapi datang ka maut wallahu alam misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di Bojong gari Amerika untuk ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika memang ngebunuh teh Saddam urang nya ketika Saddam Hussein disorot ya
aya 10 model Saddam percis 10 Saddam mana nu asli nu asli nu beunang teh nya nu asli gitu setrum gedekeun lain wallahu alam datang ka kuaring lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran ilekeun geus mulai memanas Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusia debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur tiga-tiga cek kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh bapana geulak pae anak jawara nyebut sieun goblok sieun teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang kalau kana sieun ini ku aing lawas rantet geus ulah taruh dipabaskeun sia ku aing anak jawara teh pas kitu Bismillahirrahmanirrahim. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Allahu a'lam bimuradihi wa bainahuma lan ikut tetep ing dalam antarane karone ashabil jannati wan nar dese pirang-pirang kang duwene surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling ila dan ucapakan wa utawi hijab suwarul a'rabi benteng Arab wa 'ala al-'arabi lan iku tetep ing atas Arab wa lan Arab surul jannah iku benteng surga rijal betul birang-birang lan istawat hasanatuhum kana lima pada apa sakit kegantengan dari rijal wa sayyatuhum lan sakit kealaan dari rijal atawazanatum sakeh kebagusan rijal dan sakeh kealaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis yauripulakan pada awal ya rijal kabeh kulan saban-saban kang suwiji min ahli jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimah kalawan tanda tanda pirang-pirang tetenggere kulan di alamati isimahum kalawan tetenggere kulan di alamati tegese kalawan tetenggere kulan wa hiya lan utawi yasin alamat bayadul wujuh lil mu'minin iku putih pirang-pirang rarahine kabeh wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kabeh wong kang kafir kabeh liru'yatihin kena ningalina rijalahum kedua kulan ma'lun kena utai panggonanan ya rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki ya rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang adone surgaan ing sakede kalakuan salam Assalamualaikum utai kasalamutan iku tetep ing atas seseraga bagol ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranji rijal kabeha ing ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul arab tegese pirang kang adone arab al jannah orang manji ya ashabul arab atawa yatma'una lawtawi ashabul arabi ku kapengen kabeh
golal hasan ucap sapalaki hasan lam karomatan yuriduha bihi manging karamah yang kana rapatnya Allah ing karamah bihim kalawan sabul arab warawal hakim lan riwayatkan sapa hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah qala ling ucap Hudzaifah ingapan baina mahum kadzalik dalam jagutayhum ya ashabul arab kadzalika iku kaya mangkono-mangkono lan yadkhulu Ilka jatala alaihim rabbuka munculing atas ashabul arab sapa pangeran sapa qala maka ngadau ya rab Siraka ing surga faqad ghafartu lakum maka teman wis hampura ingsun lakum kadang siraka wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin Allah alam bimarad wa idza surifat dadgala dan begaskeun apa absarum birang-birang paningale ashabul araf ay ashabul araf itu ashabul araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar tegese ara ashabin nar walu magang ucap ashabul araf ing labad rabbana pangeran ingsun sadaya latajana muga aja anda dadakan tuana ingsun sadaya pilaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin sumartana kaum kang zalim kabeh wa nada ashabul araf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun Allah lam maraduan adalah nyelun sapa ashabul araf rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang saking kang andun pirang-kang andun neraka yaripun lahum kang pada wararu ya ashabul araf ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan datang dari rijalan qalu kang ucap ya ashabul araf ngucap-ngucap lapan ma'agna engkum orang nyugikeun ma'agna orang nyugikeun engkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum o pengumpulakeun sira kabeh al malaing harta aukan suku mata wa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa ma kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang sombong sira kabeh astikbaru kumanil iman Kesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaqulun lahum lan ngarucap ya sabul arab lahum kadari jalan musirina ila du'afail muslimin lekang isyara kabeh maring birang-birang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap lafaz ulaa'il ladzina aqsamtum la yanaluhum برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله أعلم بمرادي هؤلاء ينتوي كلا سمديان الذين أقسمتم iku ngakekan pada sararumbah sira kabeh ayana luhum marana marqaleh mingaula isapa Allah marqaleh agama ming saya wa mingaula isapa Allah birahmatin galawan rahmat kon gila laum temen ucapaken laum kadeha ulai opo udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh surga la khaufun alaikum sira kabeh wala abada sira kabeh bika khair
dan baca apa udhulu mapul kalau Allah ya magawi teh jumlah napi kuda dihale maqul Allah balik Sayyidana Allah ya Allah wafir Ya Rabbi Allah ya Allah ya ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fi sammil khiyam. Sayyidu jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnyana teu nurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih ka gorenganana sabugo. Tuma endogan berat ka gorengan sagede endog tuma naraka. Habibika khair. Boro-boro endog tuma aja leutik. Tapi lamun aya sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kencak neraka mah. Allahumma ya Rasulullah wa kadzalika. Kitu kene lamun jelema ditimbang amalna. Ketika kakatuhu ulah beratna segede endog bingit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik jasakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah. Saeutik jasa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Kuari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, tahan jasa teu kadeuleu. Tapi di akhirat malaikat kita ngisap, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan. Allah ya Allah ya. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser. Lembang. Dicikutak-atik kieu ku supaya kakatu belok ge lembang. Di kieu tah, di kieu ye. Malaikat tek 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 konceng. Lembang.
kenca neraka nu ka sorga nu leuwih Allah ya segede endog endog mah ka sorga lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lain mana ieu aing bakal lain ayat ieu nu entek eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya, untung gue ngabesan pak ya. Masya Allah. Gusti, urang teh bakal sing hade, urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakak tuh geus tenang. Tapi ketika timbangan urang kakak nah. Wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga sorga yang seri Indonesia bobolokot ku seuli ya gadi naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bagi kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadang duh sia mah nyaho jang geus kan sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluan asal geus kaluar di dieu geus ulah asup deui sakambangan. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay kasisi geus kasisi maksakeun terus we ngojay lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyeun halang harayeun Gusti Allah make nyeun halang sagala maksudna sanajan teu nyeun halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal ada izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka digerian jelema keur ka digerian do ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumaha ka surga bae ka surga euy ka surga mah mun sataranjang pun sataranjang kajeun ranjang los panas di neraka tetap Allah nyieun batas wa bainahuma antara surga jeung neraka antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun ayah Allah ya Allah balik huwa surul Allah ya Allah suka bobi lagi karena neraka nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kumaha tembok di akhirat ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok Araf. Kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga jeung bidadari kikieuan minuman berbagai minuman buah segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan deui jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh mah ngeunaheun ngomong neraka kadeuleu mah anak urang menyenan minum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na ieu minah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi
Itu mah anak Galil aduh Urang meujeuhna keur nginum dek nginum rek di dieu bidadari kadeulekan di ditu popotongan urang hareuneg tetep bae sadar kudu mage itu teh kan urut bercumbu-cumbu waduh potongan aing mah pepegatan tadinya teh gara-gara nu kolot bae maafkeun kokoprak sebenarnya mah hate mah nyantel kene brak aya di neraka hareuneg kan urang ya Allah bet sini bet Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai aju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nyana nu keur nginum bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seunit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seunit aya sia kana kitu aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seunit doang cukup sakitu ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seunit ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok lah atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh kira-kira beuki bae budak atuh aya asep pirunan mamanya ya ku beuki da rokok pirunan tetep bae nyana disedot nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga teu ka ahli neraka teu ka ahli sorga ngaranna benteng Araf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wala Arab ditetepkan do kitu non benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia di dinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wau manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piet sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf Allah karena bisa deuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga balake cerah neuleuh ka ditu keur kakerlekan tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganna aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum
anu akur kakasepan jeung kagorenganan akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan mun diterangkeun di hiji-hijina moal geus eta mah aya nu ulah kieu lapar datang ka maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah mongkos kitu sih mah pikiranna hayang geugeurana inti cenah kieu mah diterangkeun aya sia mah hayang betah ngaji gorenganan lain hayang ngilib anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin saiji bae ulah gede sagede endog sieun da kolal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kolal nar asup ka neraka ya Allah ya Allah wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu nu amal bagus da jeung amal gorengna akur ditendeunlah di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeunlah nyana di sulul arab benteng a'raf dispaida nazuru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga wa idza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka ucem ya rab jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka ka surga henteu ka neraka TV rada dikurang itu kene HP itu kene usaha-usaha kira-kira pasar remeng berarti kan membatasi diri ya kan depan penting ngalah ini kiai pakai kocoprak mantep kiai dia bisa bodoh aing mah kocoprak bae bisa didengekeun dipakai dibagat bae mah aing siapa sia ayo guys malah ngomongan sia tuh kajen teh ya tuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga dia tuh saya sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah nya hosorangan ih cek Gusti panaing pangeran itu tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil kunaon gitu lah Gusti kunaon ge Gusti mau uningan aduh mau uningan Gusti Sayyidul
masih udin Allah ya Allah ya kana tuh hedek deuleu kana raka los itu deh katu ulah nah ini leuh bae ka surga panjana menikmati neleukeun uli neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang terus sapuan babarengan gitu kan batur teh kan mau beko tadi anak kulapar urang hayang biasa menta atuh aing Allah ya Allah letikana sial jasa teh ngana mah terus bae sakali mau dibere dijaga saya diketah nahi letik kos itu jasa aduh terus tambah diberekan iya Pak teu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe oh sakumaha film India teh naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah mah ditanggep kurinting kadeuleuh kan beri arep sia jasa teh budak waduh pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah geun teu lecet teu lecet ngapurunganan ke neneangan obat merah temu ka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naik kana capek datang ke gunung tangga brudak datang ka handap seri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beunana karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga karena dia tuh tinggal eta bae nu diarep eueuh ka budak aduh Haji Pendi diarep tuh nyelekot minum nu keur indah hoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya main daripada neuleukeun kos kitu mending deuleu neraka deuleu neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah daripada neuleukeun ieu bae ceknya semangan ya ingat udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya aduh bandingan dia becak aja banding dalam di dalam kain malah tapi kebal-kebal kan tebetah dalam nu ceri kan macam-macam dia dari pemandangan kos kita paling kita sorga dia dari tapi tetap mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisima ka ahli sorganya nanyahoeun ka ahli nerakanya nanyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo wau di alam dunia nama batu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa ya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deung lil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih masuk Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika
undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bayar asup Islam. Lumata kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak negara-negara Islam. Di negaranya loba asup Islam. Lawan Allah kusia. Maha segala-gala Gusti Allah. Kira-kira mungkin asup Islam, bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negara Nasrani. Ya Allah. Aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid. Di Amerika di Bitung asup kakao. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Islam. Aduh urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Kita le hidayah tuh pasti. Nah, nyaho di surga ya di neraka. Munamir bisimahum ayat tanda ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuhil mu'minin kasih. Siwadul wujuhil kafirin. Kafir muhur dari itu. Itu kene mukmin anu neraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka. Nyana di luhur Habibika khairil khal wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab lu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Hei jahaji wow pokona mah kieu bae ku ari masalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nah meluapkan uneg-uneg nu aya di atas salamun alaikum. Tetep keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga. Nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga wahai dadah arok dadah. Yana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Jelaskeun lantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhur Arab. Ketika ahli surga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat bareng dekat asal dekat itu itu kehulah cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa. Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat. Malaikat ke gajangan.
nyana capek Ya debol Maka cenah subka sorga wa hum yatmaun padahal nyana yang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga cicing malaikat salam datang ke serak-serak haji salam itu pas-pasan amal Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuk ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomong nyana ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikan penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal leuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ka aranjeun mudah-mudahan asal leuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideuleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener ja itu mah presiden bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan Amerika bener bukan di Makassar itu Jos Bus tuh bener itu si Tongeng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener itu Taekwan tuh itu babaturan itu mah bos nu keur ieu osok liwat pokoknya mah nu nyana wau ku nyana digerokeun saya kita digerokeun qalu ngomong nama amnakum jamukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum
eta maneh babalanti ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan baagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng eueuh mangpatem maagnaanku ngarasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar kusia dia gegejek bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul indog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya maagnaankum jamukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul maagnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyalon anak haji kapanasan pandangan haji ya dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh dialang harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tali arok ka sorga encan ngahina bae ka batu aduh ya ahli arok pohara jasa ieu terus didalekeun ku jana didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ieu nu keur ini paing ge hayo sia didalekeun ku jana didalekeun muncul malaikat iya inget kerokan itu tuh jauhnya satu emang saya penipu nyana di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9-an kapten ke-11 bakari naon teu diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceuring pajar dikri ka sorga bareng dideukeutkeun ka dinya pet sia epet ya aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aja sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagnaanku kumana ka mangpaatna mangpaatna jamukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan gitu-gitu biar ka surga mencang tetap nyara geus kahina ti heula mah aduh budak paling-paling mun di dunia na kitu nya mah di dunia na ngahina bae ka batur teh atuh di kitu ka kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga
Mainna diomong. Aduh omongnya di luhur di adat kecuali sia ka sorga dan encan sia ga di dinya. Satureuh deui. Jadi rame mereka. Hari Arafah tuh jutaan sarua bae. Jutaan atuh sarua bae. Wow, ratus juta, ribu juta atuh rame berarti. Orang India ka India deui, orang Pakistan ka Pakistan deui, orang Turki ka Turki deui. Orang Indonesia ka Indonesia. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu ngana aja dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti. Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborongnya ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak teh aing melampiaskan budak-budak cinta baheula. Maka dia bawa ke cingging wait ini abang aja kata Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah, itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta aju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten aju mane ku kumpul harta nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maaf na angkum mana manfaatna. Aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante sarua ka neraka. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos itu ya tadi neraka rame. Masya Allah. Wan ada ikuran nih, wan ada ashabul Arab rijalan. Ngagero-gero ashabul Arab. Kajelema-jelema nu aya di neraka yaripunahum nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing, nyaho situ atasan aing, nyaho situ bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat, dia kan pejabat. Presiden urang ya kan, benar toh. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah, yang gol karya ini. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama kekos gitu aing senep ya. Panas, bukan begitu Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waktu korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon sia teh nguik-nguik, ngebokeun nama nguik-nguik bahasa nyaho ngaranna. Ya kami mah lembur, pedar gitu. Ya geus sabodo Bapak bae. Geus teh pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di mana. Ditu boga Bapak teh nyahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah be, jangan dukung ke Bapak. Ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medakeun ka Bapak. Ternyata ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak.
teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapa di gudang-gudang ku bapa teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku bapa dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agna ankum paedah rasakeun pak nongeng Masya Allah karim bisa kadar jam contoh ka batur orang siang hingga deung ke urang di kitu-kitu ke ku ashabul arab ma'agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endeuh takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 tekang kakeseleun biasa anu miliaran hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleun gambar lagi geus eueuh ya Allah ya Rabbi menang tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta itu nama cinta wali ieu mah agnaan kumaha dikumpul-kumpul mun kieu mah cek banek usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majlis itu aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren sia aing mah usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai ge emang geus nah tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol tadi nu sokot pae sokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mangga nekeun ka kiai henteu teh cerita doang wah usaha ge gitu sebab deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun teu ku aing dibantu atuh heseueun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu pasti anu aing ku engsel siap ka bener engsel ge ku lawangan embe jadi aing memanfaatkan gede jasa engsel engsel dengan lawang doang tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup di babok engsel bisa sih ya sugi-sugi kan engsel doang kira-kira budak Masya Allah nah iya orang gila mengarnungkeun rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararaung nyana ngomong magna angkum jamukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung paedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna kum horeng teu aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur disombong-sombong magnaan kum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaan kum manfaat Masya Allah illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh salilana dulu
ternyata begitu manehanan neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patencongan jeung ahli neraka keur bejeuna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Araf di luhur eta kitu benteng Araf di luhur bentengan Araf teu jaho teu karasa deuleuh ka sorga deuleuh ka neraka tiba-tiba qala alaihim rabbuk jo informasi malaikat wahai ahli Arab liwasalim da mek aja lantaran detik ke mana apakah itu kaget ya ahlal a'raf Allahumma salli wa sallim wa barik alaih hura barang hura Mustafa Allah Allah balik rempang dak Allah kabe nangtung komo nangtung kabe Sayyidu udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah gerak ka surga geus diampura barane kabeh wae surak Allah Allah ya Masya Allah ini pengen di surga teu pantes Allah Allah sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep membungahna luar biasa ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol Allah ya Allah bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab prak kudu langsung maneh paket pikiran kemana ya barang udkhulul jannata gerara sumber ka surga bae nu kaluncak cagala kuatnya dah ieu teh teu kadenge ieu pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya alalu bersorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang dengekeun heula pakon gopar tulakum kajeun jak eta geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun ka we sekali surga itu naon caitan naon itu ada di papang kudu di surga pen karena ka dieu emang tadina di mana di atas sana waduh kabineangan paingan eueuh asalna geus teu kabagian tempat ya Masya Allah karim pohara jasa lain lalagaan ya Masya Allah nanti cek lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka ujung-ujung nama di ka surga jauh harapan beureun semah kita ka surga teh Masya Allah pohara jasa tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu a'lam.